Assalamualaikum Kang. Punten bade naros. Iya teh laras sareng penjaga bioskop Chandra Subang. Waalaikumsalam. Mohon, kumaha gitu? Iya Kang, kami bioskopnya bukana jam sabarahanya. Engke jam hiji jam. Bukana jam salapan artinya Kang. Nyatu bisa tuh. Engke jam hiji paling mukana wae. Boleh dikata ini kue adanya, gak dulu kayak gini udah dari sananya. A few moments later. Iya emang seberang kieu atuh euy. Coba. Banyak orang bertanya, ini kok kenapa? Begini begitu gimana? Apa masalahnya? Coba anak malam. Halo, Halo Kang. Jam sabaraha bukana bioskop teh? mana teh nu tadi nelponnya? Engke cikurang ge bukana jam hiji di bejaan. Da geus ti dituna kitu atuh sing sabar. Tuh Kang, jam 12 atuh ih. Nyatu bisa tuh emangna bioskop ini maneh. Nawar seetik mah tukangnya ih sing karunya coba. Jam setengah hiji artinya Kang buka. Ari maneh teh sabenerna hayang lalajo film naon atuh? Muni asa kurarieuh teh tadi nelponan. Batu roge usaha engke bukana jam hiji. Wih gak kunci di jero bioskop Kang. Tapi dia pas lalajo film kasarean. Tulungan atuh Kang. Ih pangmukakeun pantuna wih gak yang balik. Ma.